Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Firda Amalia. Hiji beus nenggar truk di Jalan Tol Jagorawi kilometer 42, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Senin 16 Oktober 2017 dina isuk poe. Hiji jalmi tiwas sarta 3 panumpang tatu kusabab tabrakan kasebat. Nurutkeun Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Hasbi Ristama, para korban nyaeta panumpang ti beus 2000. Kejadian kasebat lumangsung kira-kira tabu 5:30 menit isuk waktu Indonesia Barat. Wanci eta, beus 2000 ngalaju kalawan kacepatan leukur ti arah Jakarta nuju Ciawi ngagunakeun jalur hiji Tol Jagorawi. Sanepina di kilometer 42, pas di Desa Sukaraja, bus syarat panumpang eta henteu tiasa ngajagi jarak aman kalawan dump truck nu aya di harapanana. Balukarna, bus anu dikemudikan Bapak Rohman nabrak haturan pengker katuhu tumpakan truk kasebat. Bus kelir biru eta rikes, sarta sakumna kaca pupes sanggeus nabrak bagian tukang truk. Hiji korban tiwas, sarta 3 korban tatu. Nurutkeun AKP Hasbi Ristama, sakumna korban atos dibawa ka Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Sakian ti abdi, amit mundur, amit mungkur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.